Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum. Sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna. Yastakuni wa astaku. Nyana rindu ka kaula, kula ge rindu ka manehanana. Saha eta? Kumaha cirina? Jelema-jelema anu ti peuting hudang. Ti peuting tadarru ka kaula, ti peuting ceuri ka kaula, ti peuting zikir ka kaula, etalah jelema nu cinta ka kaula, kula ge cinta ka anjeunna. Anu manehana rindu ka kaula, nu kula ge rindu ka anjeunna. Kelamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta, saling mika rindu, ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah, kelebihan-kelebihanana. Tah Gusti, abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi. Nabi mah kapan tahajud teh fardu. Abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali. Wali mah tahajud teh unggal peuting. Abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi, ulama-ulama. Nikmat teman sarena teh tadi diatur. Iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat. Endeu kumaha tahajudna jam 1 masih kana wawalak-wakan. Wawalak-wakan jam 1 jam 2, balik ceramah jam 2 irahat tahajud. Jadwal panggung kapan? Teu kumaha? Deres namanya nama masih keneh ngaji keneh. Aya nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk irahat tahajud. Deuk irahat tahajud deres mun ngobrolkeun agama. Aya nonton main bola. Kan hulu sia eta. Rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu. Pareman TV ganti nu gede. Zalikumullahu fa anna tufakun. Wallahu a'lamu bimuraditah. Anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusia tina sperma, anu ngajadikeun manuk tina endog, ngajadikeun endog tina manuk, ngajadikeun sperma ti manusia. Na ieu teh sing hade lain lang manusia. Zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana. Fa anna tufakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah. Endan teu daekeun maca 2 kalimat syahadat, teu daekeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah, teu daek. Endahan nyembah ka patung, endahan nyembah ka batu, endahan nyembah ka materi, endahan nyembah ka kitu dunia. Padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah, anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah, anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah, nu ngabuahkeun Gusti Allah, ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah, ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah, ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah, ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah. Kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah? Dalil bahwa Allah lah Maha Pencipta. Falikul isbah, naik wari dalil kana Maha Penciptana Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia. Kuari naik kana masalah falak. Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh, nu ngajadikeun waktu subuh, nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu, eueuh neon, eueuh listrik mah teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah. Eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul, di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar, maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan. Mulai aya waktu subuh, nu ngajadikeun waktu subuh teh saha? Gusti Allah.
tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya 2. Nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna. Engke sinar kedua ngaranna fajar shadiq anu nangtukeun kana waktu subuh. Begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shadiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika. Bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Uzbek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teu ditarik deui. Tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib. Eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar. Sinar tersebut gebat panjang set. Tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu malantaran tilok hudang subuh. Deuleu atuh hudang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib. Eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar. Sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia. Sok geura bingungan kabeh ge eta engke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shadiq. Fajar shadiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set. Kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui. Ta eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon? Lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui? Sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti. Berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun, berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut. Sebab aya sinar teh tina hawa. Hawa teh nu kasorot ku panon poe. Dari panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar. Sedangkan eta kan panon poe di jero keneh. Haju aya surup heula kahalangan kunaon. Datang ka kuari encan terpecahkeun. Geus moal aya nu bisa nu mecahkeun. Eta mah hiji penciptana Khaliqul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kuari subuh jadi beurang Pak. Nu ngajadikeun beurang teh sah. Tanyakeun coba ka orang Amerika, tanyakeun ka orang Eropa, tanyakeun ka orang Amerika Australia. Saha nu nyieun waktu subuh terus beki beurang. Walah ya Gusti Allah. Diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi. Lantaran tina hudang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh. Namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit-panyakit bakal raragagan. Sebab dina sinarna ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana. Mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak urang teh seger hiji. Nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena. Nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna. Nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna. Nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah bae. Gagah sidar isuk-isuk teh lain lalawara. Mulai jam 7, jam 8 masih gagah keneh, jam 9, jam 10 geus dula-deuleu bae lapar. Sinar lapar geus aya. Dula-deuleu bae sial kiai angel amat ngajina. Yumpahan ka kiai tolol. Sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk. Setengah 12 geus pohara jasa geus ngantuk. Boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees. Nu mantak urang ka masjid jam 10, ka masjid jam 11 poe Jumat.
diuk sila ulah dihudangkeun bubar Jumat. Kita bawaan sinar matahari isuk-isuk pan teu beda, tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deui naik deui engke ketika jam 2 mulai gairah aya deui. Kitulah diciptakeun ku Gusti Allah. Nu nyiptakeun kos kitu teh saha? Gusti Allah. Masya Allah. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana. Jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat. Berang urang ka ladang capek, nu ka kantor capek, nu ka pabrik capek, balik ku hari magrib, salat, dahar, istirahat, isya, langsung jang istirahat peuting teh. Wa ja'alal laila sakana. Nu mentak aneh ku ari mah dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai magrib titah nutup dagang teh ulah sok muka. Geus waktu istirahat ku ari mah magrib malah muka. Dengan dunia teh lain waktuna ku ari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah peuting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan. Mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae. Dagang berang magrib tutup geus bae. Usaha berang jatilok aya nu macul peuting. Tapi ku ari mah justru macul ti peuting bae. Komo tamah macul sawah kobakan hiji mah. Nu mencong atuh peuting bae. Tah ieu wa ja'alal laila sakana. Mun urang nuturkeun ieu istimewa. Berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka imah sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam hiji abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun peuting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam hiji Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 cenah pan Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna yastakuni wa asakuhu nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting kaderu ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat tepan sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam hiji masih kena wawalak-wakan wawalak-wakan jam hiji jam 2 balik ceramah jam 2 iraha tahajud jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya mah masih keneh ngaji keneh ieu nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk iraha tahajud deuk iraha tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu parewan TV
ganti nu bede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta ja'ala laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nu tiberang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas peuting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'ala al-laila sakana saha tanu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan mah kapanggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi moal kaluar tina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullum fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina palakna sabulaneun ta ieu dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diaan caang nu teh dina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu geulis kadeuleu geulis dan nu betot kadeuleu petot nu putih kadeuleu putihna nu hideng kadeuleu hidengna melalui panon poe ieulah wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu li ta'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maisarhun yunjarhun rusalun agasun sepsunjun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop astun des kauzun janjatun febdalkun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna di dinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi artina simali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya falak-falakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 4 aya jam 3 net lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit
magribna lamun urang keur make jitu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asal jam 12 zohor asal jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah dihareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun teu angkeb mun angkeb teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu non detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teteh ngaranna tah atawa urang dek pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep magrib asal jam genep magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macem-macem atawa jam genep kurang 2 menit pokokna mah urang nyieun waktu jam genep magrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu mikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak kena ieu incu eueuh mah nya ge nginum sarua bae tolol ih saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husban kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Saya lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel. Berarti ieu Ustaz 9. Sangaran sia. Ngaran aing Teddy. Teddy hayang ka sia? Hayang ka Sarwiti. Hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah Sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung 2 waw hirup 3 ta sin genep 10 waw genep 10 genep ta 200 genep 10 genep ngaran sia sa Teddy ta 200 dal 4 berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi sabaraha 300 260 genep bagi 12 sabaraha cepat kalkulator masih keneh aya keneh nya bagi deui 12 sesana tina 12 sabaraha engke Tedi bagi deui 12 sesana sabaraha masih kene loba kene bagi 7 teh poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ieu nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu opat Sarwiti opat ngitung ti Ahad Minggu Senin Salasa Rebo wirid kusia taparbo sia ujianana geus lah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna magrib batur salat siang ngawirid teu kudu salat diutang pahala karana ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta
geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husban asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan di luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyen cenah urang rumus can bisa urang nyen rumus can bisa make hitungan-hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus ari make sulamunairen nah ngaji nyen rumus sorangan ngaji nyen rumus sorangan beak cenah eta nyen ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang nyen kurang nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyeun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digiclekeun ku Amerika nu mantak ngagiclek bae ngahaja nyana mantak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep Sulamunairen nda kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional jak kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetep sulam diulah-ulah ngaji sulam tetep menang nu kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantak Malaysia yang serikeun ke Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarna di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu nya sarikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkeun jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulu sia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyen rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu nu mantak moal wakang ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana geus dihitung tinggal ngaji bae dek ngaji Sulamunairen mangga dek ngaji Durusul Falakiyah di Jawa mangga akur tak bakalna Durusul Falakiyah mah beda sautak saeutik jeung sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji Sulamunairen dua Durusul Falakiyah ngan kesulitanna Durusul Falakiyah mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola Pak SD kelas 6 ngaji heula log ngaji mantap kau kesulitan lamun urang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik deh Agustus September gas nyaro sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan teh maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep sulam Durusul Falakiyah jadi hitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah
untuk hitungan lebaran, untuk hitungan puasa, untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah. Kangjeng Nabi ditanya, Gusti ari eta si tanggal kumaha eta, maksud kumaha mimiti leutik kaju gede kaju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah. Sahabat naranya Kanjeng Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes letik ke aya deui kumaha Kanjeng Nabi ngajawabna qul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kanjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu qul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskeun kadang ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan urang nunggu rumus di Amerika aji mah aji bae jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya urang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kadua falikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung wa ja'alal laila sakana anu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun di tahun kitu Isa Almasih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2015 perhitungan hijriyah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan geus aya hitungan-hitunganana tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriyah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriyah eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok aya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriyah lantaran di hijriyah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji di hijriyah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriyah per tahun bae urang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran di hijriyah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriyah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ieu wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga nyahoun Gusti Allah mah gagah Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan pasrahan malaikat ieu titah narik panon poe di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ieu malaikat raqib di dieu malaikat atid
kama mana bae ge padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah urang ka mana bae ge aya catetanana ciha deui ta ieu kagagahan Gusti Allah kauningan Gusti Allah luar biasa urang ka mana bae kanyahoan ku Gusti Allah sanajan aya malaikat ulah-ulah aya nanaon ciptaan Gusti Allah di jero taneuh aya batu hideung di jero batu hideung aya sireum hideung leutik Allah masih keneh nyaho kunaon atuh urang kuku malandangan ku ari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah mentek belajar heula ngaji syariat geus beres ngaji syariat ku ari urang eusian batinna supaya belajar ilmu tauhidna jangan nyahokeun zat Allah jangan nyahokeun afal Allah jangan nyahokeun sifat Allah nu wajib kurang dikanyahokeun teh tilu hiji zat Allah kedua pagawean Allah katilu sifat Allah nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa datang ka tungtung engke nu kurang bakal dibahas ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah pagawean Allah jeung sifat Allah urang mah ngaji tauhid teh kagara wujud qidam baqo mukhalafah lil hawadisi qiyamul binafsi wa daniyat qudrat iradatil muhayyad sama basar kalam das dan syukur sakitu doang mengarah karena zat Gusti Allah mengarah karena apal Allah mengarah karena sifat Allah mencan nu mentak can aya ngerenyet di jero hate tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nganyahokeun zat Allah moal waka bisa nganyahokeun zat Allah mun teu nganyahokeun afal Allah moal bisa ka harti afal Allah mun teu nganyahokeun sifat Allah berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah mana mimitina iya innallaha falikul habbi wan kok bisa gitu engke dimodif ku ahli thariqah ngajadi sifat Allah sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih barang kawinnya hideungnya loba cedaan urang mah hayang kawin teh ka nu bersih ka nu geulis ternyata barang dibuka dotonna aya sajeungkal doton tungtungna urang ngome doton bae nang Allah kehendak Allah masyaallah jadi orang ke belajar tauhid sifat, tauhid afal. Tauhid afal mah artina seluruh pagawean adalah pekerjaan Allah. Pagawean Allah, pagawean urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pagawean-pagaweanana. Samaruk urang diukieu teh nang urang nang Allah, samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah. Jadi setiap aya makhluk, aya kholikan, hayang kena datang ka dinya tak kumaha. Iyalah melalui tafakur jeung zikir tah supaya ngerenya date teh asa didelekeun bae ku Allah asa didengekeun bae ku Allah asa dikanyahokeun bae ku Allah mahal tah hayang ka dinya teh nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil alim iyalah kakarak datang ka dieu nganyahokeun tentang dalil maha penciptana Gusti Allah masih keneh urang bakal nganyahokeun padituna leuwih luhur deui wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu bakal nyaritakeun perbintangan-perbintangan nah ieu engke ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang Taurus bakalna kumaha ieu bintang Taurus ieu bintang engke dikanyahokeun lahir bulan naon sia bintangna anu ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu dukun bisa mengarah ka dinya engke ari diteruskeun mah ngan ieu mah lain deuk nyaritakeun eta deuk nyaritakeun bintang teh sebagai petuduh ke wallahu a'lam billahi minasyaitonir rajim wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat insyaallah na'udzubillah min
dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cekna insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 waduh kumaha waduh deui insyaallah ceknya lagi atuh sebab besi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeun ge pan lain deui atuh ngaca sholawat nanti jauh kene ngahiliwir sengi ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca sholawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hate asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ya, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna kitu keneh puasa zakat haji. Nah ku hari pengamalanana wa 'amilus sholihati enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan saha deui atuh coba urang lamun ditanya iman ka Allah iman kajeun diseret geja urang mendek iman bae ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan aing iman bae ka Gusti Allah berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul gitu iman jasa aing muludan ngual tahun aku sadus bae pan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid cah anu ngimaman emang saha atuh nyaho gitu nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus zakat atuh aing mah kan zakat deui kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah iyalah ulaika ashabul jannah sorga geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh
amal urang jang meuli sorga atuh isit puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut celi Allah maha agung jajero hate mah teu agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus 4 eta saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha ari neuk ngaji aing salat subuh heula ajo niatna qodho berarti bener kan na ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah ngaji ditahan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qobon Allah itu kan bener berarti kan bener surga eta sanajan kabeurangan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 eta salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qodoan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qodho nyanana atuh haju nyanana hudangna jam 7 qodoan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang seutik oh masalah mun kieu mah sia salat geus salat zuhur sabarakat 3 iya budak kudu diservis ya ke asar saya geus salat geus salat asar sabarakat 2 wah iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti iya bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus sholihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu gaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salibat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum beres ya geus ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan sholat emang aing mah bisa kos kitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa sholat bae mun aya anak urang ge teh Bah kulo mah salat teh khusus boro-boro sia aing henteu. Geus penting sarolat bae deuk khusus deuk henteu ayo ngasolat teh pokona mah. Nya ka surga mah lain ku khusu. Ku iman amal soleh. Geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha. Poe eta bapa bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus gunakeun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya salatna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal moal kabeuli. Moal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu saket celaka laut jadi amis
mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka sorga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng geus ulah sok hese-hese Masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teu husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ieu we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad teh asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi tahammuli kulfah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulfah dengan amal lu gampang asal beramal pokokna mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena husu geus bisa ngahareupeun niheulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese aing dikhusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman teh Allah maha agung
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya. Cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan slek. Ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus. Gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanna kan. Ganti yeuna ye naonna karangana batangna. Kamari mah kan ku perak coba bagus. Tungtung ngalahin salat produksi cincin. Geus inget-inget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak setan dadah. Kos kitu salat urang. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Setan datang khusus nih cak setan. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di pabrik aya angkateun barang. Geser saya tik eta. Geser saya tik hargana duh. Sakilona teh lamun ditambahan di 100 nya diberi. Nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah. Ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Acak-acakan salat. Aduh. Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi. Ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu. Jang paparantieun ongko. Eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena deui. Hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus. Kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerangna gitu. Nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salat sepatu. Jelema nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah, make sorban. Udeng-udeng deui. Oh, siwakna ge eleh bae leungeun mah. Mending gosrok-gosrok kitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipu nafsa mang aing mah kos kitu deh kuadet penting bae mah salat lah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing mah geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Dihareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atuh lah gitu kan. Emangna Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus. Wah. Ka jadi ka surga ieu aing saking ge teu khusus salat ieu cek janten. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge.
di kabehan ge lamun tita khusuk atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusuk tetep bae kuasa bae tah khusuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah aya nu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Ma'rufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruannya nama teu lumpat beres wabah daratang kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jaheut teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nyana teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da teu tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit mah kalembek teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh jauh nya mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mantu mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannahum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke mata kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang
ya menteri di surga baik geus mulai mondok pesantren ngaji hamil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawa metro usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing benel manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun biasa sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledeh bae teh urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh naon eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri kitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan khusyuk ka henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah maninggan nu haju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kan tenan
eta begeus caritakeun tah maka belah handapna Tuan Syabdul Qadir ke belah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceulik. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleu aya awewe semampai mata akureun mantep bang. Ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleu urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedangkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teu ka Allah. Tapi lamun urang dititahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema mah hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema mah goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung geugeurekeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin ka dinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju ka itu ti agama aju ka capitan lain deh itu dideuleu batinna masyaallah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleu geulisna teu neuleu kayana teu tapi neuleu agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar ceurik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji sakeuna aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizati ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos itu tetap baginya nabala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat
jadi ceritakeun hakikat anulah berat amat orang di makom nama aja hampang nu diberatkan ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang benar apaan aing ngaji di Cilongot lanu kalipun nafsan illa usah dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wabeh arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu teu geurang boh bararau kieu ke kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nyana tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus nyengret sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek yen teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah dikecerokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan sah bantah kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngun atuh emang ku sorangan bungannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku so tuh ya kelek aduh
sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah ceuleuh kebersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku anak di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkula ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ye ente alhamdulillah kana rakaeulan teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas batu lain panas-panas deui geheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka surga nya sia langsung pengen teu jaket dongeng tanya di sorga teh beres kan tuh si anu karak datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jadi nerakana emang kurang gitu aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cekna aing tukang ngoyag-ngoyag si mbak cekna ka sarorga kabeh geus go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta teh mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunekana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing. Tungguan sia motor naon sia koreng nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar mah kan teh oh teu tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit nu kos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa elmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas ya ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek teh kos kitu ih tolol eta si mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Eueuh syirik dengki pidik teh aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di sorgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di sorga mah penyakit nikmat jasa di sorga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas teu luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah
di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar. Bangunan ulah dicaritakeun, ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading, ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD. Tak beueuna naonan, kadeuleuna doang ku urang indah, coba usah urang asup ka jero. WC geus teh dikrok-krok acan. Dia tilok dieusipan kunyana. Nararanglet dan lain sebagainya. Ulah dibayangkeun ngeunah ku urang horenganan. Eueuh nu ngeunah di alam dunia mah. Sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat. Cenah kelas 10 M sapira 10 M. Cenah aya anu 50 M. Eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya. Ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak. 3 intina inten berlian. Teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya. Hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar. Dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai. Urang keur cicing di luhur, hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret. Cai nae ka luhur. Hayang cai naon, hayang cai susu aya, hayang cai arak aya, hayang cai naon bae tinggal tek cai datang. Tajri min tahtihal anhar. Ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh. Cai sing kerelek, kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta. Puyeng eta nu aya. Kadeuleuna cai eta kumata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh. Sosorgaan di dunia, di akhirat tajri min tahtihibul anhar. Di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya. Urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari, ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya. Saurang dibere 70. Wah, geus urang kieu bae ge. Urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu, ti beteung ieu ka beteung ieu. Jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui, jadi parawan deui, jadi parawan deui. Berubah-berubah beungeut ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu, isuk kos makin kasep makin geulis, makin kasep makin geulis. Henteu bur henteu angger beungeut urang pa ieu kos ge isuk lain deui, isuk lain deui, isuk lain deui. Ieulah maha kawasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh, mantep geus pokona mah. Teu kudu hese-hese, la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang ku ari mah. Larangan-laranganna titah ngridit, titah diulah ngridit, eta kudu dipiceunan. Besing ke mandi sorangan di ditu. Ngabersihan ngagosokan suku kunaon dikreditan ieu ka suku-suku. Emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Sehingga hade nyokot duit bank, sehingga hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun, jadi ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu. Nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat. Naon perintah laksanakeun sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri min tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah. Ngomong urang ke di surga ieu omonganana. Urang kabehan asup ka surga beu nikmat jasa urang, pamajikan urang, anak jeung incu asup ka surga. Bu munah. Bapak urang, bapak kolot urang kabeh, uyut urang, ujang ngawareng urang udag-udag siul. Wah beh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa. Aya hiji ben nu nyelap. Aya si Edi ka mana? Orang di surga. Cak mana heuh nya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut ta budak. Coba teangan, coba kan sungai aya di pagar surga. Oh, tuh, cuman eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak ka neraka kajeun ku kumaha ge.
bukan di pasantrenkeun ban keur balik melulu panjana sakola pan bebeja nama ka guru orengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teh angkat coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ye Cikupa coba iya tah bener anak abdi ya malaikat ya anak teh pokoknya mah neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napon di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres aya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae ro agak satu nya imah bukan nama sia dibersihan bae lah di dia ente bisa bah minta dicepetkan gitu oke jawaban mana penanya di itu aya saya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula ka jelas kedan dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh mah nganggeheng mak tak ulah datang ke kos gitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam